Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda dinten ayeuna. Kumaha barudak sadayana daramang. Mudah-mudahan dina dinten ieu urang sadayana dipaparinan kasehatan. Amin ya Allah ya robbal alamin. Kumaha sadayana masih emut dina pangajaran hiji kaulinan barudak. Alhamdulillah upami masih emut mah lajeng deui ayeuna perkawis karangan deskripsi. Karangan deskripsi nyaeta karangan basa lancaran anu bisa mere gambaran ka anu maca ngeunaan hiji hal kalawan tetela. Yaitu karangan deskripsi adalah karangan yang menggunakan bahasa fasih yang bisa memberikan gambaran kepada yang membaca mengenai satu hal secara jelas. Nu jadi jejerna atawa subyekna bisa ngeunaan barang, kaayaan, kajadian, tokoh, carita, atawa jelema. Yang menjadi subjeknya bisa mengenai barang, keadaan, kejadian, tokoh, cerita, atau manusia. Contoh, tempat ulin di sakola kuring, perenahna di jero sakola. Tempat bermain di sekolah saya, tempatnya di dalam sekolah. Mangrupa palataran di tengah-tengah lahan sekolah, berupa halaman di tengah-tengah lahan sekolah. Tah di dieu ieu kalebet karangan deskripsi, margi di dieu ngajelaskeun hiji tempat secara pertela. Di sini termasuk karangan deskripsi karena menceritakan secara jelas mengenai suatu tempat, yaitu tempatnya di sekolah berupa halaman. Lajeng deui kalimah aktif. Kalimah aktif nyaeta kalimah anu jejerna atanapi subyekna ngalakukeun pagawean anu ditetelakeun ku caritaan. Kalimah aktif adalah kalimah yang subjeknya melakukan pekerjaan yang dijelaskan oleh ceritanya. Contoh, barudak keur ngagambar kalang. Barudak di sini menjadi subjek, keur ngagambar menjadi predikat, kalang objek. Kalimah aktif henteu salawasna miga butuh objek. Kalimah aktif tidak selalu membutuhkan objek. Contoh, danu keur ulin. Danu subjek, keur ulin predikat. Di dieu lajeng deui kecap barang. Kecap barang nyaeta kecap anu nuduhkeun barang jeung naon-naon anu dianggap barang saperti jalma, sato, tutuwuhan, patempatan, jeung nu sejena nu dianggap barang. Jadi, kecap barang nyaeta kecap yang menunjukkan barang dengan apa-apa yang dianggap barang seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, tempat, dan yang lainnya yang dianggap barang. Contoh, maman mawa kaleci. Maman jeung kaleci eta kaasup kecap barang. Barudak arulin. Barudak eta oge kaasup kecap barang. Kalecina diwadahan ku danu. Kaleci jeung danu eta kaasup kecap barang. Kecap barang dina kalimah bisa kapanggih tina jawaban kana pananya anu make kecap pananya naon jeung saha. Kata barang bisa ditemui dari jawaban dengan kata tanya yang menggunakan kata tanya apa dan siapa. Contoh, ieu kalimah kecap barang. Maman mawa kaleci. Nu jadi kalimah pananya nyaeta saha nu mawa kaleci, jawabanna nyaeta maman. Naon nu dibawa ku maman nyaeta kaleci.
pancen ayeuna hidep hek ngalaksanakeun pancena. Nu kahiji teangan ku hidep, 3 kalimah aktif nu aya dina bacaan sorodot gaplok kaca 13 dugi ka 14. Nu kaduana teangan ku hidep kecap-kecap barang nu aya dina wacana ngadu kaleci. Hatur nuhun kasadayana sarta acan ditutup pangajaran basa Sunda dinten ayeuna. Hayu urang ngecapkeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.